Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin sadayana, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kurang sadayana syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sadayana masih dipaparinan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala sehingga orang sadaya tiasa hadir deui sabada ngalaksanakeun salat tarawih dinten ka-7 sasi Ramadan tahun 1428 Hijriah. Orang sadayana dipaparinan anugerah ku Gusti Nu Maha Suci. Karena eta ku ngaoskeun hamdalah tiasa ngeleungitkeun kana ujub urang sadayana. Alhamdulillah urang tiasa mengakui bahwa bisa salat, bisa ngaji, ieu teh kalayan nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, urang sadayana lajengkeun hanca nu katunda bagian surah Al-Baqarah ayat ka 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Wa basyiril ladzina amanu, wa basyir jeung kudu mere berita bungah anjeun, ahbir kudu ngabejakeun anjeun alladzina amanu kajalmi-jalmi ariman wa amilus solihati sareng anu beramal soleh anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kana sanyana eta tetepikeun ladzina amanu jeung amilus solihat jannatin naon jannatin surga tajri anu berjalan minta tina sandapun
itu jannas naon al-anharu pirang-pirang wahangan kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha kullama ruziqu dinalika dirizkian ieu ladzina amanu minha tinas jannat ut'imu tegasna dibere nikmat dibere dahar dibere tuang ngan ieu ladzina amanu min tilkal jannati tina itu surga min samaratin tina bubuahan rizqan karena jadi rizki qalu maka nyarita ieu ladzina amanu jeung amilus sholihat hadzal ladzi kana lafad hadzal ladzi ruziqna min qablu hadzal ladzi anu ay misluma tegasna saperti perkara ruziqna nu dirizkian urang sadaya min qablu tina sameme ieu rizki fil jannati di surga litasyabuhi simariha karena sarupa pirang-pirang bubuahna ieu jannah wa utu sareng di datangkeun ieu ladina bi kana rizku mutasyabihan barina anu sarupa yasbau nyarupaan naon ba'duhu sawarehna ieu rizki ba'don kana sawareh deui naonana launan rupana mah siga sarua tapi wayah talipu beda-beda ieu rizki naonana ta'aman rasana walahum sareng eta tetepikeun ladina amanu fiha dina jannah azwajun ari pirang-pirang bojo minal huri nyata bidadari wa ghairiha sareng lian tihur mutahharatun anu disucikeun minal haidi tina haid wa kulli qadarin sang saban-saban kokotor wa hum sareng ari itu ladzina amanu fiha di jannah khaliduna eta anu lalanggang makisuna anu cari cinga badan dina salawasna layapnuna anu maruksak ieu ladzina amanu wala yurijuna sareng moal kaluar deui ieu ladzina amanu. Para hadirin sadayana dina ieu ayat nyarioskeun pangbubungah pikeun jalmi-jalmi nu ariman jeung nu amal soleh. Tugas Kanjeng Nabi diutus ku Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, nyaksian mubasysyiran anu ngabubungah wa nadhiran sareng nyingsieunan. Dina ieu ayat nu ka-25 jaros adatullah berjalan adat Allah kebiasaan fi kitabi dina kitab Allah annahu saya kalakuan sareng tingkah idza dzukira ma yata'allaqu bil kafirin di mana-mana dicaritakeun perkara anu cumantel ka jalmi-jalmi kafir wa walihim dicaritakeun tingkah-tingkahna jalma kafir wa akibatu amrihim balu karena urusan jalma-jalma kafir dicaritakeun bahwa jalma kafirin aek asup kana neraka maka diteraskeun yasikuhu ma yata'allaqu bil mukminin ngantelkeun sabada nyarioskeun kafirin dicantelkeun nyarios jalmi-jalmi nyarioskeun jalmi-jalmi anu ariman wa basyir
tina basyara yubasyiru tabsyiron fahuwa mubasyirun wadaka mubasyarun. Basyir kudu ngabubungah anjeun, ngabejakeun anjeun Muhammad kalawan beja berita kegembiraan. Kasaha bejakna dibejakeunana alladzina amanu kajalmi jalmin ariman sodaku anu ngabenerkeun ieu ladzina billahi ka Gusti Allah wa amilu jeung nu beramal ieu ladzina sholihati kana pirang-pirang amal soleh. Amal soleh nama minal furudi nyatana pirang-pirang fardu wan nawafil sareng pirang-pirang pasunatan dilaksanakeun. As-sholihat itu ayata al-qaimu bi huquqillahi wa huquqi ibadi, anu ngajalankeun anu ngadegkeun kana hak Allah sareng hak hambana. Jalmi nu iman jeung nu amal soleh. Jalmi nu iman pastina bakal beramal soleh. Direalisasikeun eta kaimanan teh ku amal soleh. Lamun kurang amal solehna berarti keur kendor, keur ngurangan imanna. Lamun getol amal solehna maka imana keur kuat. Al imanu yazidu wa yanqusu. Barometer keimanan urang teh nyaeta amal soleh. Anna lahum jannatin, kana sanyana eta tetep pikeun jalmi-jalmi nu ariman jeung nu amal soleh. Naon jannatin pirang-pirang surga, hadaikun pirang-pirang kebon data syajarin wa masakinin anu ngagaduan tatangkalan pirang-pirang tempat gedong-gedong surga teh. Tazri berjalan minta tiha tina sandapeunana eta jannat naon al anharu cai ya, berjalan cai naon tah gelengkeng cai berjalan cai kadang cai betah karasana beda deui jeung anu hangar anu daya cai. Kaosan surga pikeun jalmi-jalmi nu iman jeung nu amal soleh. Nu mana surga teh hadirin sadayana al jannatu huffaz bil makari. Surga teh dihalangan ku kambung, rasana tembung we. Amalan surga mah hoream karasana teu purun karasana ari pisurgaeun mah. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bahkan zakat di mana geus nisab. Di halangan teh pi surgaeun mah ku kambung, beda deui jeung neraka. Wan naruhu fas bisyahwat, ari neraka mah di halangan ku kahayang ku karesep. Tuh. Tah jalmi nu di dunyana mempertahankeun keimanan, tuh eta keimanan teh direalisasikeun ku amal soleh, maka ku Kanjeng Nabi dibere berita pangbubungah nyatana surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mana eusinap surga teh mala ainun ro'as wala udunun samias
wala khatarun angkol bil basar eusina surga teh naon perkara nu can pernah katempo ku soca, can pernah kadangu kanikmatanana. Suara-suara di surga nikmat kacida can pernah kadangu ku cepil, jeung moal bisa dibayangkeun ku hate meureunana kitu leuwih ti kitu eta kaayaan surga dicawiskeun pikeun jalmi-jalmi nu iman jeung amal saleh. Kullama ruziku minha samang-samangsa dibere rizki eta jalmi nu iman jeung nu amal saleh minha tina surga disodoran min samarotin tina bubuahan rizkon kalana jadi rizki qalu nyararios eta jalmi nu iman hadzalladzi ruziqna min qablu ieu teh rizki hadzalladzi ruziqna ari ieu teh anu geus ngarizkikeun anu dirizkian urang sadaya min qablu tina samemehna ieu rizki wa utusan didatangkeun ieu ladzi nabi kana rizki mutasyabihan bari anu saliru anu beda-beda naonana sawarehna teh beda-beda rupana ngan sia sarua yusbihu ba'duhu ba'don nyarupaan naon ba'du sawarehna eta rizki ba'don ka sae deui naonana laonan rupana masarua wayatalipu tokman beda-beda naonana rasana. Masyaallah karim eta darang ka maman surga kitu kayanana ieu teh anallaha qadirun ala sam'i ta'amin muttahidil laun. Allah anu kawasa kana nyieun kana nyiptakeun hiji tuangeun anu akur warnana muhtalifut ta'am anu beda-beda rasana waladati sang enakna siga sarua tapi dirasaan beda rasana. Masyaallah karim. Walahum fiha azwajun sanes tuangan wungkul sagala rupa tuangan aya di surga mah naon anu digerentaskeun ku hate jalmi mukmin amal soleh engke di surga langsung aya. Hayang liwet moal kosing ngisikan heula, hayang sate moal kosing ngabakar heula langsung aya. Lain tuangan wungkul anu araraneh. Walahum fiha azwajun eta tetep pikeun jalmi nu iman fiha dina jannah azwajun ari pirang-pirang bojo tuangan ngabarak hadirin tekatan tun eta nu geulis ogenan aya minal huri tina bidadari wa ghairihi sareng lianti wa ghairiha sareng lianti tuhur aya di surga bidadari paning naritagenan Nabi Adam seueur tuangeun mah ngan teu aya nu ngaren encangan kirang sugemaun paningan nyuhunkeun bojo nya diayakeun Siti Hawa tah di surga teh disayogikeun bojo nyata Nabi Bidadari kumaha pamajikan urang nu di dunia teh ngelekeun kana bidadari anu aya di surga lamun seug eta istri urang sasarengan ka surga
suami istrina lebet ka surga kumaha eta isina nisaud dunia, istri-istri dunia anu jadi ahli sawarga ngelekeun teu geulis mana tah geulis bidadari geulis istri urang anu lebet ka surga. Anna nisaad dunya yakunu ajmala minal huril ain. Masyaallah karim. Eta istri di dunia bakal leuwih geulis istri di dunia anu ahli surga bakal ngelehkeun kageulisanana tina bidadari surga. Masya Allah karim. Sok sanajan di dunia kitu kayanan diwa begitu luar biasa we naon teh istri dunia nu jadi ahli surga. Eta bidadari mutahharatun bisi disangka sok head talahen eta bidadari mah anu dibersihkeun minal haidi tina haid wa kulli qadarin sang saban-saban kokotor saperti nipas nya kowe ya dibersihkeun moal ngowe moal nipas moal haid moal aya bizil mani tuluy naon tah tuluy lempes di surga mah kereng keras di dunia mah geus injal teh geus bijil mani teh naon sok langsung lempes. Masyaallah karim. Di dunia mah moal aya injal istrina wala hamliin wala hamlun wal naon wal hamil wala wiladatun wal wiladah layap nuna wa hum fiha khalidun. Eta jami mukmin ngamal soleh di dunia na di surga na teh henteu sapoe dua poe hadirin tatapina saenang merolang wa hum fiha khalidun. Hari itu jami mukmin fiha di surga eta khalidun anu langgeng makisun anu caricing abadan salawasna layap nuna anu maruksak ieu ladina amanu maruksak teh kumaha wala yamroduna moal gering moal rieut moal nyeri waos ya wala tubla siabu moal naon tah kusut acukna wala yapna sababuhum mual naon ruksak kang ora anana. Itu di surga beda jeung di dunia mah paningan nu kasep bakal teu kasep nu kolot anu ngora bakal kolot nu sehat bakal gering. Di akhirat mah di surga moal aya kakeunaan gering. Masya Allah karim. La yapnuna wa la yakhrujuna wa kaluar iladina di surga moal kaluar deui ari geus lebet ka surga mah eta tah pangbalesan jalmi-jalmi anu iman jeung nu amal soleh nyatana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah ditetepkeun kaimanan tami-tami kaikiatan iman rajengkeun sareng tiasa beramal soleh
sehingga Allah maparinan ka urang sadayana surga. Surga teh saros nama pikeun jalmi anu sieun ku Allah bakal dipaparinan dua surga, surga dunia jeung surga akhirat. Surga dunia mah biladati taat, ku enakna taat, salat ngarasakeun enak nya. Da naon tah patepang sareng Allah, berkomunikasi sareng Gusti Allah, salat eta. Pamina surga akhirat nyatana dilebetkeun ka surga. Mudah-mudahan sakali deui aya manfaatna ku diaoskeun ayat suci Al-Qur'an nembe. Mudah-mudahan urang sadayana kapayuna aya yuswa tiasa neraskeun deui hanca. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu ayyukum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.